Tayo aya pengalaman ngungsi di Bumina, Pacamat Sukarta, kantor BODM Waduk Dharma. Pengalaman nyata Pak Imam Agna. Tak mau apa ono kebungkur zaman di bumi abah camat teh zaman ngungsi lah res. Pak ono ngungsi. Ngungsi bener pernah ngungsi jeung bapak wahablahnya. Malah memeh eta mah uing pan sok nuhun ibu camat. Nanya ibu camat jeung mangpal teh. Nah kadinya uing ngarungsi kadinya teh. Pinu udah kudu ngungsi. Nah, pinu lotengna tak lain sore eta mah lotengna teh jadi papan keneh. Papan si luhur teh. Tadi luhur teh pan di dina ngariung ieu teh. Eta nyawiskeun batu-batu, nya batu-batu bising aya ieu ditinggang ke ti luhur gitu. Jublog aya loceng nya loceng. Aya batu anya. Gitu. Tadinya teh narunggan di dieu si aya mah jahat, kali ninggang urang ti luhur gitu, baheula teh. Pernah diserang banyak. Jadi pernah ngungsi di luhur. Ya, pernah di luhur memang di luhur memang eta urang kan tiarap di dinya. Diserang teh nya kabur. Aya memang senjata kan baheula mah derdor mah pokona mah gitu. Tiarap di luhur. Tiarap. Saralatnya anu di luhur teh. Alhamdulillah sampai orang tuntas lah. Alhamdulillah selamat. Bapak Kiai Maksum besok ngungsi di dieu. Selamat pokoknya alhamdulillah lah. Malah waktu di Parencitan orang jaga lagi ngarang ngungsi di dieu. Selamat. Selamat. Pak Guru Sabda, Pak Guru Taib, Pak Guru Hair, Pak Guru Udin Sayudina tadi sastra ge alias Ki Sastra tukang ngarang dongeng ge sok ngungsi di dieu ya. Pak No. Kamu mah pernah di Cikalong tah di kebun awi nanona teh. Jeung mama bener nya muni. Terus ngalih ka dieu. Ngalih ka dieu. Kawina Pacamat. Terus ka Gunung Luhur. Dunia terakhir dari Gunung Luhur dari nya di dia aya di Gunung Luhur aya. Tempat ngungsi teh. Ngungsi teh. Jam 5 teh siap. Marawa mamun sangu. Ngungsi teh. Lalaki mah. Nyorok sangu. Bener. Batu, aya jublog. Geus disiap. Aya granata naon. Geus disiapkeun aya masyarakat mah dia mah gitu. Nya sakitulah eta masyarakat saya dilakon bahala anu keneutik eta mah tosnya. Alhamdulillah no nya panonya. Ya. Tah kitu tah pengalaman Bapak Imam No Agna. Di Kampung Cirahayu Desa Jagara anu ngungsi di Bumi Pacamat Sukarta kantor BODM. Hatur nuhun.